Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah hatur nuhun pami daramang mah. Alhamdulillah dinten ieu urang tiasa patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Teu karaos ayeuna teh mangrupikeun pertemuan kalima urang dina pangajaran basa Sunda. Insya Allah dinten ayeuna hidep baris diajar ngeunaan materi rarangken tukang ing jeung ning. Mangga urang langsung wae diajar materi ngeunaan rarangken tukang ing jeung ning. Naon anu disebat rarangken tukang teh? Satu acan urang diajar ngeunaan rarangken tukang ing jeung ning, hidep kedah terang heula naon anu dimaksud ku rarangken tukang. Rarangken tukang teh nyaeta rarangken emut deui materi pertemuan katilu urang. Rarangken teh sami sareng imbuhan pami dina bahasa Indonesia mah. Janten rarangken tukang teh nyaeta rarangken anu ngantet, anu nuturkeun, anu napel nya nu ayana tukangeun wangun dasarna. Nu ayana wanguneun tukangeun wangun kecap dasar. Pami dina bahasa Indonesia mah rarangken tukang teh sami sareng akhiran. Tetapi imbuhan yang terletak di akhir kata dasar. Tah pami di bahasa Sunda mah namina rarangken tukang. Rarangken tukang dina bahasa Sunda aya seueur di antarana an, eun, ing, ya, jeung ning, keun, jeung na. Jadi rarangken tukang teh aya seueur. Contohna rarangken tukang an. Kamari kuring ngaliwat ka sakolaan teh Azka, tinggal ku hidep sakolaan. Eta teh kecap rundayan anu pami dirucat mah sakola teh mangrupa kecap dasarna, an teh rarangken tukangna. Contoh kalimat anu kadua di imah Mang Hamid mah loba dahareun. Tingali kecap dahareun di garis handapan. Tah, kecap dahareun teh mangrupa kecap rundayan anu asalna tina kecap dasarna dahar ditambah rarangken tukang eun. Terus contoh kalimat katilu, tuliskeun upama aya nu penting teh ambeh teu poho. Hidep ningal di dinya kecap tuliskeun teh mangrupakeun kecap rundayan anu dirucat mah jadi kecap dasarna tulis ditambah rarangken tukang keun. Kecap kalimat nu kaopat nyaeta ayeuna pun nini teh tos tujuhna. Tujuhna mangrupa kecap rundayan anu kecap dasarna asalna tujuh ditambah rarangken tukang na. Contoh anu terakhir kalimat bakating ku nyeri hing bae atuh manehna ceurik. Bakating eta di garis handapan. Bakating teh kecap rundayan, namun dirucat mah kecap aslina dasarna bakat ditambah rarangken tukang ing. Tah sapertos kitu. Ayeuna naon sih rarangken tukang ing jeung ning teh? Nah, tengetan heula kalimah-kalimah di handap ieu. Nu kahiji, bakating ku nyeri hing bae manehna ceurik. Nu kadua, kamerdekaan Indonesia teh kersaning Allah nu maha kawasa. Tah hidep tos ningali di dinya aya kecap bakating jeung kersaning. Tah kecap bakating jeung kersaning upama dirucat dipisahkeun teh kecap asal jeung rarangkenna teh nyaeta jiga kieu. Anu kahiji, bakating teh kecap asalna kecap dasarna teh bakat ditambah rarangken tukang ing. Nah jadi bakating. Terus anu kadua kersaning teh kecap asalna kersa ditambah rarangken tukang ning.
Jadi sapertos kitu. Ayeuna jadi rarangken tukang ing teh dipake upama ngantet ngahiji kana kecap asal anu wangun dasarna nya jadi anu aksara panungtungan teh mangrupakeun aksara konsonan. Inget konsonan teh B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Eta kecap konsonan. Jadi lamun aya kecap asal atau wangun dasar anu di akhiran ku kecap konsonan eta make rarangken tukang ing. Contona mungguh ditambah ing jadi mungguhing. Tingali ya aksara kecap ya, jadi huruf terakhir dina kecap dasar mungguhnya eta H ditambah ing jadi mungguhing. Terus nu kadua contona bakating, bakat ditambah rarangken tukang ing jadi bakating. Nah, tapi sabalikna lamun hidep manggihan wangun dasar kecap dasar anu aksara tungtungna teh panungtungna nyaeta huruf vokal A, E, I, O, U. Eta mah ditambahan ya, ditambahanana ku rarangken tukang ning. Nah, contona estuning. Estu eta kecap dasarna ditambah rarangken tukang ning jadi estuning. Terus contoh nu kadua kersaning. Kersaning teh nyaeta kecap asalna kersa ditambah rarangken tukang ning jadi kersaning. Kade tong dibaliknya. Jadi lamun aya wangun dasar kecap dasar nu di akhiran ku huruf konsonan ditambahna ing. Tapi sabalikna lamun aya wangun dasar atau kecap dasarna ditungtungan ku huruf vokal ya, jadi panungtungna teh aksara vokal di tambahanana rarangken tukang ning. Sapertos kitu. Ayeuna naon Bu ya guna jeung harti tina rarangken tukang ing atawa ning teh. Tah barudak ya. Tingali deui tangetan deui contona nu kahiji bakating ku nyeri hing bae manehna ceurik. Nu kadua kamardikaan Indonesia teh kersaning Allah nu Maha Kawasa. Tah rarangken tukang ing atawa ning teh gunana ngawangun kecap pancen. Jadi membentuk kata kerja ya. Pami dina bahasa Indonesia mah anu ngandung harti pangantep. Pami dina bahasa Indonesia mah jadi gunanya fungsi nararangken tukang ing atau ning teh membentuk kata kerja yang mengandung arti penegasan. Jadi pangantep sanes antep pangantep sanes diantepkeun tapi pangantep nu artina negeskeun. Nah, jadi contoh nu kahiji bakatku nyeri hing bae manehna teh ceurik. Contoh nu kadua kalimatna kamardikaan Indonesia teh kersaning nya kersana Allah anu Maha Kawasa. Itu panginten materi ngeunaan rarangken tukang ing atawa ning teh. Ayeuna mangga ku hidep buka buku diajar bahasa Sunda kelas genep buku paket bahasa Sundana buka kaca 34 didinya aya latihan nomor 4 anu sangkan hidup bisa ngelarapkeun rarangken ing atawa ning prakjieun kalimah nggunakeun kecap-kecap ieu dihandap ti nomor A ti mungguhing dugi ka nomor E bakating kalimahna hungkulnya di buku paketna. Anu saterasna kerjakeun pangajaran 2 bagian A jeung B masih dina buku diajar bahasa Sunda kelas genep eta ti kaca 30 genep nepikeun ka kaca 38 ngerjakeunana di buku paket weh. Mungkin satu acan pangajaran bahasa Sunda ditutup ku Bu Nenden. Bu Nenden baris ngintunkeun jawaban tina latihan anu kalimah aktif jeung kalimah pasif
anu minggon kamari. Teras jawaban tina latihan nu dikerjakeun ku Hideep pangajen pangajaran 2 bagian A jeung B. Sakitu wae anu tiasa didugikeun ku Bu Nenden, mudah-mudahan Hideep tiasa paham ngartos materi anu ku Bu Nenden tos dijelaskeun tadi. Hatur nuhun kanggo perhatosanana. Pamungkas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.